Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Judulnya inget wae kasih eta. Gening bisa kitu Ki, inget wae kasih eta. Nepikeun ka haus, nepikeun ka teu bisa sare, nepikeun ka lieur, nepikeun ka bungbulengan. Kunaon inget wae kasih eta. Si eta teh saha Ki? Nya eta parawan anu jangkung geulis lonyai ya, jangkis tah eta teh kadang-kadang dipika inget wae ku lalaki anu bogoh. Bogohna kumaha Ki? Manehna bogoh tapi teu kedal, dipendam weh. Batur mah geus rebutan kiri kanan, saling sikut sana sikut sini, hantam sana hantam sini, injak bawah injak atas. Manehna mah cicing weh tapi boga hate gede, bogoh, boga cinta, boga rasa. Tibang dibere senyum geuning geus mabok kokoloyongan kos lauk sepat menang ngubek. Komo deui lamun dibere perhatian biki teu eling. Tah nu kitu teh intina kageeran. Mentak ulah sok gede teuing rasa lamun digombalan ku awewe nu geulis. Karna naon? Geus biasa batur mes heureuy kitu mah nu geulis mah. Nu ieu aya ieu ditarima, aya nu mere pulsa ditarima, aya nu mere kuota ditarima. Geus biasa. Lamun urang terlalu gede rasa lainna naon? Bisi kaduhung. Kaduhung teh naon? Inget teh urang ka manehna, begitu manehna mangkat teh digawe misalkeun jauh ka Karawang. Urang di dieu awewe eta teh tadina ngontrak di dieu. Urang teh leungiteun, awewe ingeteun ge henteu. Urang kudu leungiteun, kan salah kaprah ujung-ujungna awak engke kuru. Nah, ulah sampai kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.